aing eno garap gerak sakitu-kituna ngeselkeun pejuh araredan meureunnan lah garadekeun sawah oge sakitu-kituna sawah teh ngajengeun ngaon bangun sok ngadepo wae eta sawah kuaten di depo digadekeun aduh aing haram jadah geblag pejuh teh sahulu-huluna oge aing ek nyatu ti mana gerak sawah sagamlok-gamlokna digadekeun si cungur paengan geus 2 poe weuh mantong tebuseun yakin mantong ku aing teh sia geus sagala beak yakin ya pejuh zaman ayeuna kita sakola mah teu euceug ayo mana depo aja ngadepo cing bejaan teu aing carana kumaha supaya bisa ngadepo bebarengan aduh Gusti Nu Agung aing jadi eueuh kagiatan narit geus kumaha ngesalkeun budak anak hiji-hijina teh lah teu we dilagdag ku meong manusia kitu tang talang ngalacai we atuh kudu ngarit tidak geus sakarung lah kita dibongohan deui ingon-ingon teh dijual deui dibacarangkeun ya ingit beuteung ya we atuh bareungit wah mantong-mantong masa meureun si cungur lah yuk geuningan angkurakna ceble we atuh guguru tu wae lah sia ka mana we teu mantong-mantong geus mumara aing mah pusing di imah wae mah lah atuh leuheung daek-daek kuli sia teh ek naon kuli capek-capek baduit henteu kuli ge yakin uang hayang kuli mual aing mah boga jalan ninja teu kudu gawe yang loba uang mah ninja ngurus tunyung bisa kasaha gerak ari sia naon cacapeanan gawe ai sawah digadekeun ku sia heueuh ku aing gadekeun iya tah dipake meuli anak gajah uang na kitu adeuleu aing rek nyere gajah ayeuna mah tah rek nyere kebun binatang ku aing ge abah pangmelikeun tah bayi naga yo deuleu batur garayangeun naga tah ku aing pangmelikeun bayi naga tah tuh geus cengir naga ge tah urang di nyembur eta atuh hakan deui gerak ubara sia teh ubar ngaledek we ka aing dianggap aing rada gelo tuh deuleu tah gajahna ge alus warna ungu tuh di mana aya gajah ungu ari ieu ning buktina aing yakin aing capek-capek ka sawah rek macul geus mawa cai mawa aing baik hati eta teh berarti tandana aing nyaah ulah supaya ka kebon deui ek nyatu ti mana engke atuh engke ieu rek nyere gajah ka gajahna anakan jual anakna Gusti eueuh kahayang metakan paenkeun otak teh geura tah tuh deuleu ceulina geus rebing kieu tah diomongkeun ting tatangga ieu teh ya tuh bener tapi banguskeun sia aing boga gajah eta nagana beunahkeun tah akan jeung sia naga we batur mah naga nu moal bintang nu ngahasilkeun mah lain pan engke ieu ge ngahasilkeun batur mah hayang naga teh kuateun dijungkir balikan tah ku aing pangmelikeun bageur aing mah tah kudu dipandang heula hayang supaya moal bintang mah goblok lain diasong-asong ka aing pandang tah deuleukeun tah bayi nagana tah Bos Memet aing leuheung sia teh mah moal teh heueuh sia teh aya bintang tina naon bintang nanya engke turun ti luhur peuting ngalodo soalna sukan 1000 lin bintangna nu kieu teh 1000
Ah, dah teu mungkin aing mah ieu mah peyuh keneh naga-naga. Halus eta lucu mah jangan imut-imutna ah. Berarti bintang naga leutik. Ento gede bintang nama. Segede jeung gajah ieu tah. Eta mah lumayan gede tapi Set- leto ya lajak Oh, gajah leto ting gajah teh ieu coba ajak saya bisa ajak dekehan. can lolodok bangun nama. Diuk. Jadi Yuk. antang gitu. Tah gitu sila setik. Waduh. Tah, Dia. leutik geus galak sama cumur. Hantem ku aing sia. Kehen. Galak. Cek aing ge tong sok mamawa nu Ngeus moal lain mah. mung galak gitu nya ya ke. Aja geletik-geletik nyalina gedeyeuna gaya edan. Galak mung Ngegel.